sia nggak lagi rumah bau atuh. Batur keprok teh alus, teman yang juga bulldog atuh. Halus keneh bulldog. Sami-sami kusim kuring dipihormat. Anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Utamina kanu gaduh maksad. Utamina kanu gaduh Panjang teuing atuh. Ponokan saeutik. Setiap aing rek asup teh ngaungkeun we si atuh. Panjang teuing. Heeh, ponokan saeutik. Aduh. Ponok teuing sia mah. Apaan teh itu bunti keur maksad. Jadi karek oge mak kumaneh dipegat jadi tinggal sad. Oh disambungkeun. Kan lamun nulis we nya. Bapak, Ibu, Bapak anu gaduh mak strip sad. Oh, pinter maneh Oke ka para penonton sadayana. Oke ka para penonton sadaya. Salam baktos wae ti sim guring. Salam baktos wae ti sim Mudah-mudahan Oke ka para seniman seniwati. Oke ka para seniman seniwati Nu aya di ieu wewengkon. Geus sakitu. Acan. Lain. Ya Allah. Urang mah ngabedaan ka maneh. Titik. Ukur aing mah teh. Ai maneh kumaha maksud urang teh geus salah sakitu. Ongo sakit apa cek maneh? Nah kumaha? Tiap maneh ngomong kuing nganyikeun. Nari cukur tadi gitu. Oh. Nggak jadi aing bodoh atuh. Nah, atuh nih maneh mah bodoh teh sarua jeung buntu no. Si Jurik, kumaha sia lamun urang datang ka dieu teh. Ih si Ayi dolo cuk kitu. Era sia teh ngetop naon. Tadi teh kan geus aya nu ngomong naon palaba itu alun-alun itu non teh naon Dharma Raja. Kumaha Aya nu ngomong. Oh awewe nanyakeun. Alhamdulillah Gusti. Terus kumaha? Awang ka dieu. Cek awewe. Gusti. Kumaha? Awang ka dieu. Eta lamaina kumaha? Awang ka. Alah, eta biwir tiga kiri big Juli. Awang ka dieu he. Terus ka dieu he lah itu ka dieu. Aya naon nih? Preto mah harus kita sah. Ka urang kawan. Asik cacak aing kita. Eta teh saha? Mana neng? Eta saha? Dibejakeun ku maneh. Bejakeun. Oh sip. Oh eta teh Mang Ayi. Aduh, ngecek. Terus mah? Eta teh Mang Ayi. Terus mah? Eta mau awewe jeung Gusti nu Maha Agung. Mang Ayi. Mang Ayi. Eta Mang Ayi raraina. Aduh, eta raraina Mang Ayi. Rarai Mang Ayi meuni siga setan. Si Juri kana aing kieu hati ka setan dia mah. Geus ka dieu ya. Ka dieu urang tekan ka dieu teh istilahna mah datang ti Bandung jauh non, jauh teh burung datang. Ta urang teh perluna sanuk-sanuk ieu cek paribasa teh mamipit kudu amit galak kudu menta nya teh taraje ning cakamalan. Nek marene abah gugurinya. Pugu memang naon si teh. Pana dina simbutna aya tumilan. Urang teh kudu puguh tujuan pandina puting ieu teh urang teh ngahibur kanggo kanu gaduh maksad utami nama ieu teh kanu nikahkeun Bu kanu nyepitan Gusti nu agung gorowokan batur ieu teh gorowokan naon eta gorowokan lain gorowokan wae
Gusti Agung Asia. Tak ayeuna kieu ya. Urang bare pendidikan seperti ayeuna kanggo ka ibu-ibu masyarakat di dieu utami nama panginten ti Bapak Lurah oge ti Bapak RW, Bapak RT ge aya penerangan. Setiap poe Rebo mun teu salah. Heeh. Da di Bandung mah poe Rebo. Poe Rebo teh sok dayakeun pin. Oh pin. Oh. Nyaho maneh pin? Oh nyaho turang wawuh jeung si Ipin mah tukang kenang harita bas. Lain si Ipin, tapi pin. Pin teh singkatan. P I jeung N. Oh. Nyaho? Cek mana naon? Astagfirullahaladzim. Pin teh ieu Pekan Imunisasi Nasional. Oh, iya. Bisa maneh ngalaguna? Nyaho, tapi ai cek urang mah pin teh lain Pekan Imunisasi non? Nasional. Nasional lain. Naon? Hah? Pin. Heeh. Pin P I N. Terus? P I N gitu. Ari P na? P na teh persatuan. Ari I na? Hah? I na? Ina. Heeh. Hah? Heeh I. Hah? I na. Ina. I na. Ina. I na. Heeh. Urang ditu si Ina mah. Maksud urang teh nanyakeun singkatan belegug. Oh. P I N. Heeh. Pekan Persatuan. Heeh, terus I na. Ini. Terus Nolol. Siapa kan gitu wae jurig. Udah yang enak. Sok. Apa laguna wing ge. Anu kumaha? Aku anak setan. Heeh. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Asik. Karena ibuku rajin busi. Siapa gerak aja tadi lu hajat teh? Maka jeung rajin busiat. Yang disebutkan. Nah, cek maneh. Rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan tak ira gaji. Sia teh di mana budakna sehat paling oge modar si teh tuh. Dan imunisasi dan iman sanusi. Dan imunisasi dan imusi adalah imunisasi hijikeun dan urang hijikeun dan imunisasi tujuan urang dan imunisasi terus berat badanku ditinggang halah atuh geus tamah dibere bubuk ragaji saya tamah ditinggang ku halu pejet saya teh berat badanku ditimang selalu posanu menunggu setiap waktu bila aku diare ibu selalu waspada pertolongan juralit banyak saya ke pertolongan ngejuralit pertolongan oralit pertolongan oralit telah siap sedia. Mama lemesnya kalau sudah merkosa ente. Si juri guys ya karena merkosa ento kan tuh jauh-jauh. Gusti. Mama, saya aduh lemesnya kalau sudah diare. Tah eta. Cuma karena merkosa ento gitu. Gusti nu agung ya buktikeun ku maneh ku sabab urang teh di dieu teh loba lingkungan seniman seniwati geuning contona ayeuna urang bisa babarengan jeung lingkung seni Jaipong Dangdut Organ Tunggal ti Karisma FM Group pimpinan Bapak Adung Merang aduh eta ngaran Adung ya gitu-gitu ke pimpinan aduh eta mah aduh aduh si meni sarwakeun atuh manja saya teh nu ditinggang aduh hadirin yang berbahagia kita sambut seorang artis dari Jakarta. Inilah dia Gita KDI. Inilah dia Genta KDI. Inilah dia dari Karisma. Aduh ai sia kan gak hina we ka batur teh mere mana ge ohang sia teh goreng ulit teh goreng patut ge aing mah geus di aku aing mah da aku naon di aku ku masyarakat alah da aku ku masyarakat kumaha yen aing teh goreng patut Gusti nu agung tah ayeuna urang buktikeun lamunnya maneh bisa kana sagala rupa bisa kana nyanyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh tah urang perlu
contohnya seperti ayeuna kieu maneh ayeuna dionang ku urang dieu dihijikeun jeung urang naon teh jeung grup karisma maneh kudu bisa kana nyanyi bisa tuh nyanyi naon Bang Toyib hah Bang Toyib bener dangdut bisa kana bener cobaan lagu nanti neng Bang Toyib asik untuk diradahan salah balagu kalian aja pindahan awi Bang Toyib mengapa tak pulang eta mual balik untuk dinadahan awi puguh jatuh de Bang Toyib teh lagu campuri leung geuring aduh Gusti nu agung aing ngerakeun sia mah jauh